Orang katitan tuh gitu. Yuk. Turun. Yuk. Nah, tapi duit itu nah. Oh, itu kembang Ya. biakan. RT ini tata mana? Oh. Berarti ya. Dia kan ngobrol kecil ide deket ya. Ini eta nyebut ganti. Tadi teh, dia iya nya gitu. Action. Nah ya naon? Teuing na nita kaing mana? Geuning tara-tara har. Ayeuna pisan. Ayeuna aja nita ayeuna. Harun kepanggil tuh. Teu teu kepanggil. Ente unggul jal. Urang ngungkul ya. Ganggu samping gawe. Geus kela tuh. Itu ya kumaha ieu? Geus cicing heula daguan har. Tapi duit urang. Oh, ganti heula bajunya. Oh, Sen. Dia syuting. Heeh. Cing tungguan har ya. Ya tuh ya kumaha ieu? Urang salin heula. Duh. Aya naon si RT tara-tara ieu? Aing nyaho ieu pasti kana gawe ieu mah ya. Ya kumaha caranya? Cut. Aing nyaho ieu mah ya. Lah. Geus. Dulu. Aing lalampi wae gering. Aing teu purun kudu ka si RT. Kana gawe paling ge. Baca. Naon ieu? Bang naon? Ieu kumaha pi duit teh. Cenah teh teu jauh. Gila. Yo wayahna nya yo. Ieu ngadak-adak muriang kieu awak teh. Wayahna bejakeun ke RT-nya. Nah, Yuk, kunaon? ngadak-adak muriang panas geus jodoh. Sawak-awak kariris yo. Kapan aing tadi keur ngorek ieu kumaha? Aing teu kuat bejakeun ka si RT wayahna kitu nya. Oh, jadi kumaha ieu? Ajung geus wakilan we ku ente lamun aya nanaon mah. Geus kari bebeja we ka dieu nya. Bejakeun heula ka si RT urang teu bisa ka ditu. Yeuh, muriang teu kuat urang ya. Geus, Jung. Oh, atuh siap lah. Moal ku ente. Semua orang beri kabok. Geus, Jung. Siap atuh. Wayahna nya bejakeun. Nyaho aing ge har. Naon itu? Aing ditah gawe paling ge si RT mah. Emangnya bakal gawe naon? Paling kana jalan atuh. Oh, nuker kerja teh aja eta. Heeh. Oh, kamari ka pecon. Mantep be geus. Geus. Tilu. Abu. Action. Si Rijal. Kumaha ieu teh teu salah kitu nih kita mau bansos ka aing diwakilkeun. Syukur ari embung mah tuh. Ya, nuhun bansosna. Ah, sia. Irfan sosar. Kehet. Ban aing makan gawe. Ya, nuhun bansosna. Bansos. Sosar. Ah, sia. Aduh. Dasar. Lain milik. milik. Tahu nggak?